Abdi resep game ieu kesabab gamena rame. Urang bisa milih baju, rambut, jeung liana nu alus-alus tur lucu. Munggaran abdi terang ieu game teh di babaturan abdi. Tungtungna abdi masang game ieu di ponsel abdi. Cara main game Roblox nyaeta kahiji, asup ka gamena. Saenggeus eta aya rupa-rupa game. Upami abdi mah resepna nu game Fashion Famous. Terus pencet game Fashion Famous. Di game eta urang bakal dipenta milih pakaian nu cocok jeung tema di game eta. Urang bisa milih baju, rambut, jeung liana. Urang dibere waktu 4 menit. Saenggeus waktuna seet, urang bisa ningali pakaian nu dipilih orang sejen. Engke katinggal nu jawara 1, 2, jeung 3. Vlog tutorial game Roblox di Abdi. Tong hilangnya like, comment, sareng subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.